Wilujeng enjing para pamirsa, anjeun tiasa deui ningali informasi dina warta harian sareng abdi. Aulia Fatinia anu bakal mawa beja panglayarna saring paling enggal Salasa 18 Maret 2025. Pamirsa, polisi nangkap 2 pelaku kasus maling motor sareng penyerangan anu dilakukeun ka korban. Kajadian eta kacatat dina CCTV korban di wewengkon Bidan Khadijah Grogol 5 tanggal 17 Maret 2025. Palaku nyoba-nyoba nyokot motor korban lantaran nempo imah korban sepi teu aya sasaha di jero. Akhirna palaku nyoba ngalaksanakeun kalakuanana nalika lingkungan sabudeureun geus sepi. Sabot palaku ngalakonan aksina, tetela nu boga imah aya di jero. Ningali eta, korban ngagorowok menta tolong jeung nyoba nyegah palaku kabur jeung nyokot motorna. Balu karena korban ngagorowok, palaku panik tuluy ngadeukeutan sarta narajang ka korban. Di dieu, urang disambungkeun langsung jeung Diah Tias Anggraini anu di Bidan Khadijah. Anu baris nyadiakeun informasi lengkep ngeunaan kajadian di TKP. Oke Tias, kumaha kaayaan di TKP di dinya? Hatur nuhun Aulia. Pamirsa, sapertos anu diparantos dijelaskan ku Aulia, tiasa ditingali kaayaan saatos kejantenan kasus maling motor sakaligus panganiayaan anu dilakukan ku pasangan salaki istri ka korban anu kejantenan di daerah Bidan Khadijah, Kalurahan Grogol, Kacamatan Limo. Sareng kanggo terang informasi langkung lengkap, abdi bade angkat ke lokasi tempat kejantenan kanggo ngawawancara korban secara langsung. Wilujeng siang Ibu. Iya, Abdi sareng Ibu saha? Ibu Yulis. Nah, Ibu Yulis tiasa ngajelaskeun secara langkung rinci kronologis kejadian waktu eta. Nah, waktu harita teh bebersih imah teh sadar aya nu asup. Waktu kuring rek micen runtah, kuring nempo aya nu rek nyokot motor kuring. Jadi kuring repot ngagerowok maling, bari nyoba ngagagakeun si maling nyandak motor kuring. Dina waktu kejadian, nah indung anjeun aya perlawanan ngelawan pelaku. Aya hiji mangsa kuring rek ngagagakeun motor kuring. Kuring nenggel ku runtah nu dicekel ku kuring. Waktu indungna digebukan ku pelaku, teu aya tetangga anu ngadenge atau nyaho kana eta kejadian. Didinya mbak, tetangga kuring datang nulungan kuring. Didinya kuring fungsi digebukan ku palaku make helm. Kuring geus leles, tapi telila tetangga kuring datang jeung salakina mantuan kuring nyekel palaku. Lajeng loba jalma datang, sabab aya ribut, geuwat loba maling katewa. Atur nuhun Ibu Yulis apikeun informasina. Sumuhun, eta alus keur pamirsa, eta kejadian ngalaman langsung ku korban. Satuluyna kuring bakal ge pindah ka saksi anu aya di tempat kejadian. Baik pamirsa, abdi sareng saha Pak? Pak Ahmad. Pak Ahmad, saberapa lami anjeun terang korban? Kebenaran ieu teh tetangga baheula. Jadi deket pisan jeung wargana. Kejadian naon anu anjeun langsung nyaksikan ka korban Pak? Kejadian anu kuring ditinggal di nyaeta palaku anu nyobaan nabrak motor korban. Nah anjeun terang saha aranjeunna anu hayang maling motor korban? Sadayana RT dianya terang. Pak Ahmad, saparangtos palaku KTW ku warga kumaha kaayaan korban waktu eta Pak? Kaayaan korban waktu harita aya biwir dina beheung jeung bangetna. Baik, hatur nuhun Pak Ahmad pikeun kesaksiannya. Hun, para pamirsa, eta teh kasaksian ti para tetangga sareng ti korban langsung. Sesana, abdi bade mulangkeun ka presenter di studio. Hatur nuhun, wilujeng siang. Sakitu wae warta anu tiasa didugikeun dinten ieu, abdi Aulia Fatinia, presenter program warta harian sore ieu kuring bakal ninggalkeun sarta ningali anjeun dina waktos anu sareng isukan.